Halo. Sampurasun. Wilujeng sumping di channel Pak Iwan hiji genep 2. Kumaha kabarna sadayana? Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat. Dina video katukang, materi nu dibahas nyaeta mangrupa kaulinan barudak. Tah, dina video ieu nu baris diguar nyaeta materi kecap barang. Naon ari kecap barang teh? Tah, ayo urang bahas babarengan. Kecap barang nyaeta kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran nu dianggap barang. Kecap barang teh loba pisan rupana. Aya ngaran-ngaran barang nu sok biasana aya di imah, aya di jalan, aya di sakola, di pabrik, sesebutan jalma, sasatoan, jeung sajabana. Tah, ayeuna urang tataan hiji-hiji. Kecap barang nu aya di jero imah. Contona kursi, meja, kulkas, radio, TV, jeung lain sajabana. Loba pisan. Kecap barang nu aya di sakola. Meja, kursi, bor, kapur, pamupus, komputer, laptop, jeung lain sajabana. Loba kene. Kecap barang nu aya di jalan. Mobil, delman, keretek, sapeda, motor, jeung lain sajabana. Kecap barang nu aya di dapur. Kompor, katel, panci, garpu, sendok, piring, gelas, jeung lain sajabana. Sesebutan jalma, contona polisi, ibu, bapak, nini, aki. Eta teh asup kecap barang nu kitu teh nya. Aya oge ngaran sasatoan, contona gajah, cak-cak, orai, hileud, jeung lain sajabana. Tah eta contoh kecap barang. Tah, sanggeus hidep paham kecap-kecap barang, coba ku hidep larapkeun kecap-kecap ieu kana kalimah. Kembang, dus, kursi, buaya, meja, bumi, ember, katel, toko, jeung beubeur. Tah, kecap eta larapkeun kana kalimah ieu. Tulis jawaban di buku tugas sarta laporkeun ka guru sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Salam semangat. Semangat.